Ieu teh kasal sekolah mah. Ulin we kitu. Heulah rek nyamper sinina. Kita aya bensinan kitu. Lah, engke memang di jalan. Nin, abang yuk. Abang kemana? Kamana we atuh cuma nyeblak-nyeblak daripada beberes wae ieu mah. Kela atuh dan salah. Asal. Nah, ieu teh sinina teh dangdan teh lila pisan mandi heula kitu. Nin, hayu. Ayo atuh abang mah. Yuk. Kemana ieu maneh? Dina maneh ninaon? Maka kurang momen ku urang katabrak. Heeh, enak aja. Ayo marane ieu ka mana urang ek nyamper ulin. Urang rek nyeblak jeung sinina wayahna we maneh main mobil diajak. Punten Riz isi katabrak. Lah, moe ek nyeblak mah urang hayang ilu gua tirap-tirap. Ilu rek indit. Aing mah kadar hayang ulin ge mani eueus anu ngajak si aing deh kitu kana aya babaturan anyar. A few moments later. Ah, nin orang marek balik we nya ada nyeblak enggeus ieu. Besok da abi nyegebet di badminton. Atunya orang ek balik kada. Nah, ini lah tempat wisata ada cenah. Ya, selamat takut. Wah, aing kerutin mas. Mana hiuhan. Aing paparkeun ieu geus batagor hiji ge. Ieu teh pangkulina wah batur heula. Belum dagang-dagang acan ya. Robetan kuburan heuh. Kosong anjir. Tapi leheung mah tukang parkir di dieu mah heuh aman. Ieu kan bangunan tempat jadi tempatnya itu. Jadi ngan ieu heuh. Diecet cenangan can aya danana can turun. Oh, Alusna di luhur pemandangan aya. halus wah. Mantap pemandangan mah. Wah, tuh. Seger heuh kana ieu ge. Diuk ieu lah dia lah. Duh, mana aja mah sebatu dia. Jakal nama teh mau kopi heuh. Bakso do. Lah saeutik. Aing meuti mah teh bakal kopi. Mana tuh tadi di warung di nyimpang. Enak reuting. Bananya kayak nu buka di warung. Parutup dia Sabtu mah pan libur nih. Weekend. Udah ke SMP areueuh pan sekolah libur. Palingan. Ieu teh ulin jeung sinina enggeus da sinina narek badminton. Ah, naropon si Riris kitu. Ikeun aya naon di HP mani cicing pisan. Si aya da geus nelpon deui ka urang butuhkeun ieu jama. Halo Inan? Halo Riz. Di mana maneh? Urang mah dinu tadi keneh anu besa papanggih. Oh dinu tadi, heuh kurang anu disampeurnya. Heuh atuh sok we ka dieu manehna. Heuh. Terus teh butuh ka aing. Ieu maneh mau urang ka mana kan ieu teh di puncak otoy sia ayo lah cang adi tuh kakaranya
Neng iya tadi dia teh asa tari isen kayak atuh ti isen ge pemandangan nama halus. Ya tuh. Wah, tau motor para pengunjung itu sebenarnya siap-siap ya lah. Ini pun banget. Kang kopi. Sudah nanti. Kang suuk Punten. Oh mangga. Bade jasa fotona, pami bade saya Endah. Diuna. Kang kopi doang. Juga na itu Kang suuk ngot. Nyapa kamera. Aduh, foto erek kumaha? Mau duit itu sih. Aduh, mana aing teu mau. Cing aing can foto. Aduh, 2000 menang sabaraha fotonya aman awi. Nah, wilah ya da gaduh sakieu-kieu nani teu nyandak di Acis. Kumanya? Duh, 2000 nya. 2000 teh ya tidak teu mah kana naon ayeuna mah. Tapi bisa sih safoto bade. Tapi ngeblur sih. Ngeblur dong. Jatuh ulatin di foto aing ngeblur mah. Ulah jangan tinggal mending pakai meuli cahaya menang Foref 2. Cek aing lah. Di foto mah teu ada di Inom heuh. Ulatin lah. Ulah, moal lah. Itu ada 2000. Terus apa fotoan nih? Moal Tapi mah. mah. Aing mah betao duitan nih budak murah gitu ya. Bari 2000 mah kana naon aing. Oh, nah tuh ari moal mah atuh da 2000 mah teu mah kana naon euy. Ayo Mangga. Angin omne gede. Cong pembuatan nanti ya. Ayo tuh halus pemandangan. Yuk. Itu dia. Neng, bade di foto mah ya jadiakeun jasa foto. Mari kemari kayak jasa foto. Ayo atuh, kumaha gratis lah. Ih, nya ka beneran pisan jasa foto. Kirana mayar teu eta apa gratis wae. Ya tuh mayar teh, abi bade tuang kunaon geura ari teu ku Acis Artos mah. Gitu sabaraha fotona per jam teh apa per album. 35.000 ge cekap teh. Bade, sok enggal ya. Penglaris heula. Tuh cenah ingan 35.000 maneh 30 urang 5.000. Ya baik itu mengenah keneh maneh urang kalah rugi. Baiknya digantian ku Allah. Mohon apa dek? Itu ayo teh, enggalkeun yuk. Prepet ge aya. Yuk neng enggal. Di payun, di payun. Jalan ke Isekai. Beuna. Enggak. Kiu. Kalau ya orang dua. Pasti di foto kan. Erek nyamperkeun yuk. Nah, dia saya, Neng. Oke ya lah. Tuaan ya. Oh. 1, 2. Teh warung teh tarutup boy, di tadi meuli pecen ku indung aing. Pak, posena dada-dada, Neng. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah itu awewe keur naon ngulang-ngulang ka aing gitu euy. Moal bener ya mah kudu disampeurkeun euy, keun lah pecin mah kewe. Ayo naon neng ngulang-ngulang? Eta saha? Cih teh nyahoana saha nu ngulang-ngulang ka maneh urang mah keur dipoto. Jadi jeung lalaki lain. Naon aya lalaki deui ah. Aduh, aing mah eta geus puguh hiji mah tukang foto heuh. Eta mah. Tapi eta saha itu wau. Saha ujug-ujug nyampeurkeun yuk. Kabogona bae dua eta awewe na poligami. Weh, Naon yuk? Siangin nang siang goblok lagi jeung awewe nyampeurkeun ieu. awewe. Kumaha urang be? Emang sama maneh? Teh geus saha sih? Aing eta dah yang ngadeukeutan heuh da. Pan urang geus sarua. Betul lah. Cepat-cepat ya yang dapat. Mana yuk, ayo naon riweuh kieu nih. Urang mah moto, ayo. Cicing lah tukang foto mah orang malen ke mana Tong sok dipileueun geura cicing mah tukang foto mah motoan we yeuh. Aing mah aya masalah lagi jeung si ieu yeuh. Aing mah tadi teh ka warung meuli pecin. Ngan aya awewe ngulang-ngulang. Jadi disampeurkeun. Naon atuh urang mah teu ngulang-ngulang eta mah gaya keur dipoto heuh. Eta na we jalma anak pedean. Ya, geus we ulah ting parasea tuh. Yo, cong dipoto eta bebarengan. Ayo buat diri lah. Teu kusi mayar ah. Gua gratis. Ayo ayo. Lupakan awewe. Mana gede nih? Mat, nyari mah bisa damai. Loh, entos ya. Tos waktuna.
Tos ini mah. Aduh, terkarawas aneh. Aning sekedap bisa. Lah, yuk hujan. Ya tuh dikirim lewat naon ya. Teuing ke juing. Bukan Gratis ya. Cik, beberapa lobang motor ini dia. Lumayan 2000 ge. Tapi sesatu lah beri ngadaguan balik. Tak ada lek baralik. Langsung aja hujan deh ya. Dok, 2000. Ada tadi masa ayah tukang parkir 2000. Nah, tong ting dibetot tong ting. 2000. Pabe, ayo. 2000. Pabe dibetot na kabi. 2000 Tuh, aya artos ayo. 2000 2000. Naik 2000. Ya tuh aja tuh. 2000. Aku walau naik. Naik 2000 nih. Ayo, tadi kita aya parkir. 2000 nih. Aya parkir mah. Naik 2000 nih. Biasa iya parkir mah repot-repot. Naik 2000 nih. Saya receh. Ih, bener. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.